Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasukri para wargi kumaha ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat. Aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Satu aja dikawitan sim kuring ngomajak kana tanya subscribe. Mangga diklik tombol subscribe-na, terus like, terus komen, terus aktifkeun notifikasina. Kana para terus subscribe hatur nuhun pisan mudah-mudahan berkah kangge urang sadayana. Mangga urang lajengan bae jajar cerita Sunda cai penuh sakti dina bagian anu ka-10na. Sabadana si Sadri teh singkil, harita si Sadri ngaleos di imahna, anu dituju teh imahna si Pei di lembur Citapen. Lempangna si Sadri kegancangan satengah lumpat. Nya urang kocapkeun geus tepi we si Sadri ka imahna si Pei. Kadatangan si Sadri ka imahna si Pei dibagjakeun ku si Pei. Pok harita si Pei teh cumarita. Aya naon Sadri? Maneh tiba-tiba datang ka ieu? Ya penting euy. Anu kudu didiskusikeun. Diukela ieu dewek. Hayang diuk jeung hayang inum capek. Oh, kitu nya tenan naon atuh di kitu carana mah. Sok diuk tah di dinya. Si Sadri harita diuk dina bang barung. Si Pei ngaleos heula ka jero imah terus mawa cai jeung cau sasikat. Sapadana diasongkeun margot-regot si Sadri teh nginum. Terus we kana cau celebek we menikeun ka cacamuilan. Sanes barang dahar pok si Sadri harita cemarita. Iya Pei. Kula teh boga tugas di Badongo kudu ngawaskeun imahna si Mala. Dewek mah kurang paham adi di dieu mah jeung lamun aya dewek di dieu bakal curiga. Takwalna kitu ya nawe maneh kudu ningali ka imahna si Mala naon-naon anu dilakukeun ku si Mala engke kudu dilaporkeun ka Badongo kumaha karti. Oh gitu. Ya, ngarti mun kitu carana mah. Ya mangga atuh ayeuna pisan oge kula mah dik ngintip imahna si Mala. Nya alus ari kitu carana mah. Kula milu heula ngan engke lamun geus milu kula mah dik balik we. Nya geus ari kitu carana mah hayu. Ya sangat kita masih sadar jeung si Pei teh ngalios kaluar ti buruan imahna si Pei anu jugjug imahna Neng Mala. Imahna Neng Mala memang rada anggang ti imah si Pei mah. Kahalangan ku sababaraha imah. Nya sangeus tepi mah harita ka imahna Neng Mala anu duaan teh harita nyumput di deketeun tangkal peuteuy. Terus harita teh sangeus aya dina deketeun tangkal peuteuy saling keran sangkan teu kacerieun ku boga imah jeung ku tatanggana Neng Mala. Gurak-gerikna Neng Mala harita diperhatikeun ku si Sadri jeung si Pei. Sangeus aya kana sajamna si Sadri mah harita ngaleos balik ka lemburna. Sedangkan si Pei mah nancep we di dinya berejeung luak lieu ka sabudireun eta patempatan berejeung dua penona musur ka imahna Neng Mala. Teteh harita di imahna Neng Mala teh si Ukus. Si Ukus satia pisan ka Neng Mala. Puguh atuh da si Ukus teh bogoheun ka Neng Mala. Jadi naon-naon anu bakal kejadian. Si Ukus mah hayang ngabela pisan kanu jadi kabogohna atawa calon kabogohna dari ngungkapkeun perasaan mah acan. Jadi si Ukus teh bogoheun ka Neng Mala, tapi Neng Mala mah can apaleun yen si Ukus teh bogoheun ka dirina. Neng Mala teh memang geulis mah geulis ngan pakulitanana kapanan. Nyatana warnana teh paul beda jeung batur. Neng Mala harita teh paduduaan we jeung si Ukus. Keur naon keur maraban domba. Pok harita Neng Mala cumarita. Hatur nuhun we atuh Kang. Parantos nulungan ka abdi kamari hatur nuhun pisan nya Kang nya. Ya, sangsulna atuh Neng. Pokona mari Akang malah kuring gitu. Sebut Akang teh namsikeun belasan tahun kuring teh. Acan jadi jajaka. Ya, pokona nama timit ayeuna mah saha saja mah lek wani-wani ngarian ka Neng. Kene ku Akang bakal ditulungan, bakal dikumaha lah. Dilindungi lah ku Akang gitu. Hatur nuhun pisan we atuh Akang.
Akang teh terus naluhkeun jiwa raga dina waktu tadi oge tarung ajeng Badongo geuningan buktina anu ngatepel teh kan akang eta teh nya. Mohon ya kuring. Dua nena hari teh oblog ngobrol we bari jeung maraban domba. Domba teh menikeun ka mas-mas mos barang dahar nyatana ngadaharan jukut. Sedangkan si Pei anu keur nyumput nalingakeun ka si Mala jeung si Ukus dina jero hatena rada panas oge nya dikitu-kitu oge da. Neng Mala teh geulis si Pei oge neundeun kadua leutik dina jero hatena mah bogoh ka Neng Mala. Neng Mala. Engke mah urang ameng ya. Urang ameng ka wahangan, sisi wahangan. Kira-kira menang moalnya. Tapi widih heula ka tuang ibu. Kitu teh sama. Nya tesa oge atuh Kang, pamit mah bade ka itu mah. Ayeuna oge urang kalabat heula teh ka bumi nya. Am di bade-bade heula. Nya sok atuh bade widih heula mah. Ya sabada kitu mah Neng Mala teh unggah heula ka jero imah ti dapur kasampak teh bisat mah aya. Terus Neng Mala izin ku bisat mah diizinan ngan cenah ulah lila teuing. Ya sabada kitu mah Neng Mala jeung si Ukus teh indit anu jugjug teh cai uwahangan. Tidinya mah memang rada deukeut, ngabutuhkeun waktu paling oge 15 menit. Sabadana Neng Mala jeung si Ukus teh indit tinggalkeun imahna. Si Pai masih keneh we ngabuntutan nutur-nutur ti tukang. Terila antarana Neng Mala jeung si Ukus teh tepi weh ka sisi wahangan. Caina menikeun ka ngagulidag. Herang di lantaran dina waktu harita mah henteu hujan nya tanah halodo biasana namun halodo mah caina teh herang. Neng Mala jeung si Ukus ka Cidabungahna duanana harita teh diuk dina batu anu gede. Neng Mala ngarasa bunga, si Ukus oge sarua bunga. Ngan anu teu bunga teh si Pei we, anu keur ngintip tina jerak anu jauh. Bang kawadah ieu mah jelema, meuli tega kaing. Awas ya, wae ngelaporkeun ka Badongo sia, bakal podaran sia. Si Pei dina waktu harita langsung mundur bulesat we harita lompat tinggalkeun eta petempatan nyatana sisi wahangan. Si Pei lompatna tarik pisan ngeblesat anu tuju teh imahna Mbah Dongo. Teu kacaturkeun lila di jalanan si Pei geus tepi we ka imahna Mbah Dongo. Si Pei langsung harita teh manggihan ka Mbah Dongo. Kitu kieu. Anu antukna nama Mbah Dongo jeung wadia baladna. Harita cing cudelat ngeblesat anu tuju teh nyatana wahangan. Sedangkan si Pei mah harita da capek meniharana balik we ka imahna. Genep urang jalma harita cing cudelat anu tuju teh nyatana wahangan. Cek pikirna ada ngalawanan dua jalma mah dua hulu gitu piraku teu bisa maehan atawa teu bisa ngelehkeun. Dina waktu asar Mbah Dongo jeung wadia baladna anu limaan teh geus tepi weh ka sisi wahangan. Kabeneran si Ukus jeung Neng Mala masih keneh aya we dina batu dariuk merejeng ngobrol. Wah, kesempatan anu hade ya euy. Kesempatan anu hade. Serang sok buru. Cilung. Si Atang, si Din, si Judin, si Memet jeung si Kacung harita teh laluncatan. Langsung harita teh newek dua leungeun Neng Mala jeung dua leungeun si Ukus. Nya kulantaran serangan dadakan Neng Mala jeung si Ukus teh hese pikeun naon pikeun lumpatna. Jeung di aneh tanaga anu biasana digunakeun ku Neng Mala teh rongkah atau rosa dina waktu harita mah Neng Mala teh jadi jalma biasa deui. Si Ukus oge anu biasana loba ide harita mah pareum lantaran seranganna dadakan. Kerawak. Dua leungeun Neng Mala dicekelan. Dua leungeun si Ukus dicekelan. Nya tungtungna mah dua dana teh harita beunang diringkus ku wadia baladna Mbah Dongo. Neng Mala harita ugil-ugilan hayang leupas leungeunna anu ditalian. Si Ukus oge sarua. Nya sabada kitu mah Neng Mala jeung si Ukus harita
dipanggul ku dia baladna Badongo make jalanna teh jalan sisi uahangan. Sangkan naon sangkan henteu kapanggih ku rakyat lemur Citapen. Neng malah harita jejeritan si Ukus oge sarua gogorowokan. Ya kulantaran jejeritan jeung gogorowokan. Wal harita sungut atau bahamna neng malah jeung si Ukus teh dicocokan ku lamak. Dua nenangan bisa gitu sorakna teh bebelak-bekan teu kadenge lantaran kahalangan ku cocok tina kain. Kasugri para wargi gancangna carita dua nananya tenan neng malah ketut si Ukus teh geus tepi we ka imahna Badongo geus dibawa ku bodia balana Badongo ka imahna Badongo. Dua nana teu asa-asa langsung diasupkeun ka kamar, tapi kamarna dibedakeun. Kamar si Ukus jeung neng malah dipisahkeun. Sangkan naon sangkan henteu biseun kaluar ari sorangan-sorangan mah. Dina kayaan kitu neng malah harita nyurucudkeun cai panon, ngecelakeun cai panon. Menikeun merubut eta cai panon teh. Nya sanggeus di jero kamar mah cocok tina bahamna neng malah jeung si Ukus teu dilanan. Cai panon oge harita anu nyurucud teh sakapeung masuk kaletak ku neng malah teh karasana teh asin. Sarua si Ukus oge. Gebrug-gebrug panto imah teh harita panto kamar teh ditutupkeun. Badongo kacida bungahna harita. Lantaran neng malah teh geus beunang. Geus beunang teh waku wadia baladna geus aya di imahna. Patua kampung jeung Pak RT kabongohan. Cek pikirna patua kampung jeung Pak RT mah Badongo teh moal nyerang harita paling oge engke cenah peuting. Tetela panyangkana patua kampung teh salah geninganan nyerang nana teh iraha bae Badongo teh anu penting mah kalaksanakeun cita-citana sangkan menangkeun neng malah. Sages aya setengah jamna Badongo harita asup ka kamarna neng malah. Kulutrak berai panto kamar buka. Pok Badongo harita teh cumarita ka neng malah. Malah, naon anu ngajadikeun diri anjeun jadi sakti jadi bisa kana ilmu silat. Sok sebutkeun ka dewek. Naon tah rahasiana? Boga jimat naon sia teh? Neng malah harita netep seukeut kana beungeutna Badongo. Aing mah teu boga naon, Badongo. Da itu henteu ieu, emang takdir we teu kawasa. Menjogo-jogo aing teu bisa kana ilmu silat. Wah, teu mungkin. Teu mungkin. Pasti we aya pelantaraanana. Pasti, itu mah pasti. Ya teuing atuh. Kula geus teu nyaho. Dina poe ayeuna oge lamun kula bakal bisa silat deui. Mun teu mah dina poe ayeuna kula bisa silat deui, maka anjeun bakal tarung jeung kula. Urang tentukeun saha anu bakal kasoran ngajampana jadi bugang. Wah, Nah, atuh tadi sia kalah cicing wae teu barontak, ha? Berarti ilmu kesaktian sia teh geus leungit. Kitu, Lin? Leng, neng malah harita ngahuleng. Memang karasa ku neng malah oge. Ilmu kasaktianna tanagana rosa jeung kacepatan gerakan anu gancang teh leungit dina waktu harita mah. Anu biasana teh bisa kena ilmu silat, tapi dina waktu harita mah teu bisaeun. Tetela kasiat tina cai panon sakti neng malah teh aya batas waktuna. Henteu lila-lila teuing henteu saumur-umureun tetela ngan sakedeungeun. Neng malina waktu harita mah repeh teu ngomong deui, mikir heueuh naon anu jadi sababna di dina teh bet bisa jadi sakti mandraguna bisa ngelehkeun Badongo. Sia oge teu nyaho nya. Atau sia pura-pura teu nyaho ngabejakeun ka dewek. Sok buru sia malah. Jawab. Naon anu jadi marga lantaran anjeun teu bisa kana ilmu silat? Teuing kula ge teu apal, Bah. Pikiran we ku Abah. Teu apal kula mah. Badongo dina waktu harita teu bisa maksa deui.
Badongo harita ngaretan kana sakabeh anggota badan Neng Mala. Sukuna, leungena, beungeutna ditetep ku Badongo. Pekulitan ajen memang beda ti jalman sejen, malah berarti maneh teh boga sesuatu anu spesial. Ngan dewek oge teh nyaho naon-naon mah. Tapi yakin anjeun teh lain jalma biasa. Siap kap. Badongo harita nyeklan dua pipina Neng Mala. Neng Mala dina waktu harita kaget oge sok bisi. Badongo tinggal lakukan tindakan seperti anu lakukan ka indungna. Nya kitu-kitu oge Neng Mala teh da awewe. Mun teu mah diperkosa mah sarua we nasibna bakal seperti indungna. Dina waktu harita Neng Mala rasieun oge. Cai panonna harita ngucur nyak celakan kana dua sukuna anu keur nyang hunyar. Badongo dina waktu harita ningali cai panon Neng Mala anu herangna teh beda. Rada hurung saeutik seperti halna mutiara. Badongo rada curiga oge nu antuk nama eta cai panon teh ditanean ku dampal leungeun anu belah katuhu. Sabada kitu eta cai panon teh ditingali we ku Badongo. Dina jero hati Badongo. Boa-boa ya cai panon ieu gara-garana. Aing jadi penasaran. Penasaran ieu cai panon kudu diwadahan heula ieu mah boa-boa ya. Kitu greentesna hati Badongo dina waktu harita. Kojengkang Badongo harita keluar dari kamar terus nyokot gelas. Nyokot wadah nyatana gelas teh asup deui we ka kamar anu cicingan ku Neng Mala. Harita mah Badongo teu asa-asa sangkan Neng Mala teh lewe, nya berarti kudu disiksa heula saeutik. Mala, sok anjeun ayeuna mah lewe heula cing loba. Penasaran dewek ieu. Hiu gaplok we. Pipi Neng Mala harita dicabok ngan teu tarik teuing. Imbangan saukur mancing sangkan Neng Mala teh ceurik. Tetela bener. Neng Mala teh harita ceurik. Curut cai panonna harita ngalembereh mapai pipina. Buru-buru ku Badongo teh ditanean ku gelas. Sabada kitu mah Badongo harita ngaragamang kana dadana Neng Mala. Nih sok sanajan masih keneh budak keneh, tapi da geus kaciri ayaan jeung seung saeutik. Ngan ku kitu teh mah Badongo ngan saukur jeung sieunan. Atuh puguh we Neng Mala teh ceurik deui. Henteu ari adak mah, henteu ari dicabak mangan jeung sieunan hungkul. Curut-curut dewe cai panonna Neng Mala teh harita ngucur ragragan tina dua pipina. Nya sanggeus cai panon teh aya meureunan saparapat gelas, Badongo harita ninggalkeun Neng Mala. Keprug panto kamar tutupkeun deui jepret dikunci ti luar. Badongo harita diuk di tengah imah. Eta gelas teh diteuneun dina meja. Talila Badongo manggil kawadia baladna. Anu limaan harita buru-buru nyamperkeun ka Badongo. Woi, ari maneh boga tatu teu? Boga tatu teu? Badongo harita cuma ditananya kawadia baladna. Boga tatu atau henteu? Pok si Atang. Kula mah teu boga tatu, Bah. Kula oge henteu boga, Bah. Nah kumaha kitu, Bah? Kula penasaran itu euy. Ieu dina gelas teh nyatana cai panon si Mala. Kula mah boga curiga yen ieu cai panon teh lain cai panon biasa, tapi cai panon sakti. Taku halna kitu, lamun teu mah aya tatu sugan we atuh bisa nyagerkeun kana tatu, bisa keraheut, ditenggel atau kumaha gitu. Oh karita si kacung cumarita. Kula boga tatu, Bah, urut tadi ditenggel. Dina dada nyeri ditenggel tadi ku pupuh lemur. Oh gitu, sok atuh ka dieu sia. Orang balur ieu ku cai ieu sugan we atuh cager. Si kacung harita nyamperkeun ka Badongo. Kadal baju si kacung teh dibuka.
Nya we katingali rada genek beureum. Ku padongo harita diubaran nyatana ku cai panon tina cai panonna Neng Mala. Curugna harita diasupkeun kana cai dina gelas terus dioleskeun kana dadana si kacung. Memang aneh. Terila dina waktu anu gancang karasa ku si kacung tatu na teh henteu nyeri. Wah, karasa kenapa euy? Wah, ieu teh memang cai panon sakti bah. Wah bener euy. Tapi ku lama penasaran kene ya. Aya henteu naon teh raheut. Jeung coba euy saha nu wani ngaraheutkeun leungeun saeutik ge. Urang coba olesan sukane atuh jadi cager. Si Atang teu leleda nyokot peso saeutik. Terus leungeunna teh dikoet atawa diraheutkeun ku eta peso. Burial getihna kaluar. Terus dielap ku kain. Ya sabada kitu mah ku bahdongo teh harita dicak-celakan eta mah lain dioles deui tapi dicak-celakan ku cai panonna Neng Mala. Aneh bin ajaib. Raheut anu katingali doang saeutik teh. Jeung getihna anu ngucur teh sabada dicak-celakan ku eta cai jadi saat dina pada harita jeung ditapakna teh jadi leungit. Sararea harita menikeun ka ngaranjuk kaget atuh. Bahdongo menikeun ka naon? Molotot. Si Atang sarua si Idin si Judin si Memet jeung si Kacung oge harita teh menikeun ka molotot ku ningalikeun kajadian eta. Wah, bener bah euy. Eta cai panon teh cai panon sakti. Anu bisa nyagerkeun raheut. Anu bisa nyagerkeun itu jeung ieu eta bah. Wah, kesempatan emas keur urang bah. Mun tia mah loba jalma anu gering oge jigana bakal cager. Ku nginum ieu cai mah bah. Ieu mah aset pikeun urang bah. Lumayan bah. Mun tia mah aya 5an we anu tatama ka dieu minta diubaran. Duit bakal ngalir ka urang bah. Bener oge euy. Jalakan sia mah euy Kacung. Bener-bener hebat. Jeung deui ieu cai lamun diinum bakal naon? Bakal ngaluarkeun kasaktian, bakal sakti urang teh euy. Bakal moal eleh tarung. Buktina we si Mala ge sakti. Da cik aing mah si Mala mah teu nginum cai, tapi ngan saukur ngaletak tina naon tina bibirna, tina pipina anu ngalembereh mapaya pipina eta caina. Ngan saukur ngaletak saeutik bisa sakti. Kumaha lamun diinum bener teu? Bener pisan, Bah. Bener bah. Bener pisan gitu. Waktosna parantos Sepkom dangu insyaallah dan anjing urang teraskeun dina bagian anu ka-11 na. Pelajeng katun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.